Sanjaya Garang asli na soma Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui nya sareng aki di acara dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi sadayana ya dina ginanjar kawilujengan dekirang sapapaosna sehat lahir sinareng batin jembar mana gambir rizki sarta tebih tina balai amin amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa naraskeun hanca anu katunda nyata dongeng anu judulna Ratu Candana Sutra. Dongeng ieu mangrupikeun dongeng terasan tina carios anu parantos tamatnya serial Silat Sanjaya ti mimiti Jawara Gunung Galunggung, Jawara Pedang Dewa sareng salajengna deui. Tiasa di Bandungan di Tepas Sunda di korehan dina playlist atau napi dina video. Sadaya naki medar dongeng mangga kangge nu numean manco numean ngedongkeun ulah asa-asa subscribe heulanya di toel tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin teraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng aki. Mugi wae sasarengan urang tiasa janten pangreah-reah nggone ngamumule seni dongeng Sunda supados tetep aya tetep rame tetep nanjir tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunapar samakna sor bajigur mangga kaparayun sadayana prong Lengkah mimiti anu dilakukeun ku Sanjaya nyaeta ngudag resi pakar pantun anu keur lumampah kalengkob hejo. Tokoh kolot jago mantun eta perlu apal lamun dirina sorangan aya dina ancaman maut. Kawasalna sumbaruni jeung anu sejena. Bodo pisan ketempona lamun manehna hese capek ngabejan sumbaruni ngeunaan ancaman pati tapi nyatana dirina sorangan oge aya dina ancaman anu sarua, malah bisa jadi maut leuwih ti heula datang pikeun resi pakar pantun dibandingkeun tokoh anu sejen. Bener-bener kejadian anu pikasadiheun pikeun jalma anu apal kana sasaran maut si malaikat palsu. Payung sarimit embung ngantep Sanjaya nyorang bahaya sosoranganan. Manehna antuk nama maturan Sanjaya bari masang kawaspadaan demi pikeun kasalamatan si Jawara Kasep eta. Sedengkeun Sanjaya sorangan ngarasa bungah sanggeusna apal lamun payung sarimit nyatana marengan dirina. Sigana bae pangaruh kekuatan gaib pamikat maranehna can luntur sapinuhna.
Tapi kadua nage sarua ngarasa berat pikeun papisah. Di setengahing marga keur lumampah bareng kitu ngadadak kadenge sora ngebledug anu sempet ngoyageun taneuh jeung tatangkalan di sabudeurna. Duar jelegur. Sanjaya tu langsung ngeureunkeun lumpatna kitu oge Payung Sarimbit. Payung Sarimbit ngadenge batin Sanjaya ngagerentes. Aya nu tarung ragot sigana di belah kaler. Bawa-bawa guru keur tarung ngalawan si malaikat peuting. Soraha teh Sanjaya anu mampu didenge ku Payung Sarimbit gancang menang walonan ti wanaja geulis eta. Urang teh yang bae ka kaler daripada anjeun ngaduga-duga bari jeung salempang kitu. Bener oge. Hayu urang pariksa ayeuna. Wes Sanjaya langsung bae ngolebat ngagunakeun gerak silumana. Payung Sarimbit anu sarua mibanda gerakan kawas bayangan setan langsung milu ngolebat nuturkeun jawara pedang dewa. Bener bae di hiji lengko banu tatangkalna teu pati rapet katempo aya anu keur tarung ragot. Mimitina mah dilakukeun ku dua urang anu saling ngerahkeun tenaga jero pikeun ngarubuhkeun lawanna. Maranehna teh Dewi Cintani anu meregosi malaikat peuting keur nguntit lumampahna Sumbaruni bareng jeung Nyai Kidung Laras sarta Pakis Ratu. Jalma nu make papakean sing sarua hideung sarta ditaregos hideung eta sama sakali teu nyangka lamun aya sinar koneng anu narajang ti arah satunganeunana. Tapi sameme sinar koneng ngahanca kana tonggongna. Malaikat peuting alias si malaikat palsu teh gancang malik sabab ngarasakeun aya hawa panas anu ngadeuketan ka dirina. Bari malik manehna ngangkat leungeunna. Dampal leungeunna meber wudes. Sinar koneng ditahan ku dampal leungeunna malaikat peuting. Sinar koneng muih dina dampal leungeun malaikat peuting. Sakali dikeupel pes bae wul. Sinar koneng pareum nyesakeun haseup koneng anu ngelun teu nimbulkeun sorana naon. Dewi Cintani molohok nyaksian tenggelan tenaga jerona dimusnahkeun kitu bae ku malaikat peuting. Bari teu nimbulkeun tatu pikeun leungeunna si malaikat peuting. Sawot kitu si malaikat peuting gancang maledokeun pakarang rusiahna ka arah Dewi Cintani. Pakarang anu sarua anu harita sempat natuan jawara pedang dewa. Blesat hiat Dewi Cintani ngagentakeun sukuna kana taneuh blesat awakna melenting ka luhur. Bari leungeunna langsung nyabut pedangna. Pedang Dewi Cintani ngolebat ngababad pakarang rusiah anu bentukna kawas bentang segi genep. Wutring celang pakarang rusiah maclang ka arah sejen teuing nancep kana tangkal atawa ragrag dina rungkunan nu aya di kajauhan. Nu jelas mah harita malaikat peuting gancang narajang deui. Leungeunna ngagentak gerakan kawas anu maledogeun peso. Wut wur dina leungeunna malaikat peuting nyambur bubuk bodas kawas beling harerang. Kawas bubuk beling lembutna eta bubuk teh kawas lembutna keusik bodas di basisir. Bubuk bodas mawur ka arah beungeutna Dewi Cintani.
Aduh, Dewi Cinta nih ngagoak kulit banget langsung berem totol hidung. Rasa panas ngaheab dicampur pagalojeng rasa perih anu kacida hebatna. Karasa banget na Dewi Cinta nih kawas karera gawa Pulau Sangon eta gancang nunggu banget na beri ngalirkeun hawa murnina. Tapi lain ngurangan racun tina bubuk bodas kalah tambah ganas bae. Banget na Dewi Cinta nih kalah ngaborok dina waktu anu sakedeung pisan banget gelis eta hancur jadi henteu mangrupa. Seret si malaikat peuting mesat samurayna. Hiu pu samurai dihembatkeun tarik ngarah kana sirahna Dewi Cinta nih. Tapi na prang ngadadak samurai teh aya nu nakis. Si horeng samurai teh ditakis ku hiji regang garing anu gedena ukur sagede nung suku. Tapi anehna eta regang teh teu peungas atawa potong. Tapi na teuas salabatan besi. Sewaktu diadu jeung seseukeut samurai lainna pagat atau potong tapi kalah ngablendrang ngaluarkeun kemangseuna. Rupana eta regang teh dialiran ku tenaga jero anu hebat nu nyekel eta regang nyatana saurang aki-aki nu make papakean kawas pandita entaya lian nyaeta Resi Pakar Pantun anu kabeneran pisan pas ngaliwat ka palebah dinya. Apa lamun anu sanghareupan ku si malaikat peuting teh perwira Pulau Sangon. Resi Pakar Pantun gancang mulung regang garing anu ngagoler di tengah taneuh tuluy dipake nakis panarajangna malaikat peuting anu rek nyabut nyawana Dewi Cinta nih. Sanggeusna nakis samurai malaikat peuting Resi Pakar Pantun gancang nyodokeun regang anu dicekelna. Ngarah kana gadona jalma nu make papakean hideung eta. Hiu wut. Plos sodokan regang Resi Pakar Pantun teh poos sabab si malaikat peutingna kaburu ngadangheuakeun sirahna ka tukang. Bari awakna melengkung karah tukang. Tapi samemeh awakna si malaikat peuting ajak deui Resi Pakar Pantun sakilat ngababukeun regang garing kana dadana malaikat peuting. Hiu rang regang ditakis ku samurai. Hiu kut samurai malikna rajang. Kaheumbat rek meulah sirahna Resi Pakar Pantun. Wus Resi Pakar Pantun ngadak ngiles. Samurai teh ukur ngahanca tempat kosong. Apal-apal Resi Pakar Pantun geus aya di satu kangen malaikat peuting. Hiu manehna ngagentakeun dampal leungeunna nu geus marong hurung mancarkeun cahaya biru. Malaikat peuting anu waspada gancang malik bari ngadorongkeun leungeun kencana. Hiu kut ceger bledu. Wah amprokna dua dampal leungeun anu geus ngandung kakuatan tenaga jero anu rongkah. Nimbulkeun suara ngabledug tarik anu ngendeurkeun taneuh jeung tatangkalan di sabudeureun eta tempat. Pamirsa sadayana, ulah hilap ya dongeng dialpukahan ku afiliasi di Shopee. Mangga pemirsa sahabat oge tiasa anu palai gulah galeuhnya tiasa gulah galeuhna ngalangkungan dongeng aki tiasa diklik produk anu aya dina dongeng akinya. Boh dina playlist atanapi dina seratan produk di handap pojok ieu video. Saparantosna ngaklik salah sawios produk teras lebet kana aplikasi Shopee mangga tiasa balanja naon bae teu langkung pamiarsanya henteu kedah ngagaleuh produk anu ditampilkeun
tapi tiasa gulah galih anu sanesna anu dipika butuh atau napi dipika hoyong ku pamiarsa. Balanja di Shopee ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanana pemirsa, urang teraskeun dongengna. Perung Malaikat peuting jeung risi pakar pantun bareng mental ka tukang sajarak 5 lengkah tapi dua nana teu nepi ngajungkel rubuh. Sora benrokna dampal dengan resi pakar pantun jeung malaikat peuting eta anu kadenge ku Sanjaya jeung Payung Sarimit tepi ka maksa maranehna mariksa ka eta lengkop. Sanjaya jeung Payung Sarimit sarua ngagebeg sawaktu nempo resi pakar pantun keur adu hareupan jeung malaikat peuting. Sedengkeun Dewi Cintani harita keur humargung meri emok di hanapeun hiji tangkal. Tatu dina beungeutna beuki tambah parna. Cintani, Sanjaya ngagebeg sawaktu nempo kaayaan Dewi Cintani. Payung Sarimit, anjeun bantuan heula resi pakar pantun. Kuring rek nulungan heula muridna Pandita Kembang Ayu itu anu keur tatu. Hus teu ngadago deui walonan, Sanjaya teh langsung bengol lebat ke arah Dewi Cintani. Payung Sarimit teu wasa nolak, manehna langsung maju ke arah malaikat peuting bari ngagentahkeun leungeun ka tuhuna. Hiu put tenggelan tanaga jero tanpa wujud ngadiustari. Ceger tenggelan Payung Sarimit ngahanca tonggongna malaikat peuting, tapi ka eta jalma teh ngajungkel ka hareup. Tapi na malaikat peuting gancang salto bari nancepkeun samuraina kana taneuh. Samuraina eta dipake nahan awakna. Sangkan teu nepi leungiteun kasaimbangan. Resi pakar pantun anu rek maju naraja ngaranjug sabab bari salto ke arah resi pakar pantun malaikat peuting teh langsung ngalancarkeun tajongan anu kilat ngaruntuy anu ngarah kana dadana resi pakar pantun. Hiu 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 dug dug dug. Ayah! Resi pakar pantun macleng ka tukang bari nyemburkeun geuti sagar tina bahamna. Gedebut. Resi pakar pantun tibanting labuh kana taneuh, dadana karasa jebol kawas kahanca ku tajongan ngarun. Tuyna tapak kahanca ku tajongan ngaruntuyna si malaikat peuting. Sedengkeun jalma anu narajangna harita geus nangtung bari masang kuda-kuda anyar. Tuhurna rada ditilep samurai diangkat di luhureun ceulina sedengkeun leungeun kencana malang di hareupeun gado. Kuring pilawanan anjeun wajahna. Gerem Payung Sarimit bari ngalengkah ngadeuketan kalawana. Dina jarak 5 lengkah manehna eureun tuluy ngalugas pedangna. Sreng. Sedengkeun Sanjaya harita geus rengseng ubaran Dewi Cintani. Tapi Sanjaya langsung ngolebat ke arah resi pakar pantun. Anu harita masih ngagoler bari napasna cenghap-cenghapan. Lamun seug teu gancang ditulungan teh bisa-bisa nyawana paragat dina waktu harita. Kadenge harita Payung Sarimit nyentak ka si malaikat peuting anu leuwih pantes ge disebut malaikat palsu. Sabab apanan malaikat peuting nu aslina mah geus lila tilar dunya. Buka taragos anjeun sia malaikat palsu atawa dipaksa ku pedang kuring. Malaikat palsu cicing teu ngawalon nugur panona nu neuteub seukeut. Sanjaya sempat kerung sawaktu merhatikeun sapasang panona si malaikat palsu. Aya kacurigaan anu disamulikeun ku Sanjaya dina danget harita.
Sanjang aja cicing heula mere kesempatan pikeun payung Sarimit ngarengsekeun tugasna pikeun ngancurkeun sumber ancaman pikeun 8 tokoh anu pernah datang ka Karaton Laut Kidul. Sebutkeun diri anjeun atawa sungut anjeun dibebekeun ku pedang kuring, gancang. Sentak payung Sarimit deui. Malaikat palsu tetep ngabetem teu daek ngawalon sakecap ge. Sigana bae manehna teu gimir saeutik ge pikeun yang hareupan utusan Nyai Kandita eta. Nempo sikepna si malaikat palsu. Payung Sarimit beuki amek, manehna ngarasa ditangtang. Bangsat si hayang modar meureun. Hiat! Pelesat payung Sarimit ngolebat nyampuk dina gerakan kilat pedangna kokolebatan rek ngarcah awakna si malaikat palsu. Malaikat palsu teu cicingeun kitu bae awakna rek direcah ku pedang musuh. Gancang manehna muihkeun samurai di hareupeun awakna pikeun ngabendung amukan pedangna payung Sarimit. Hiuk hiuk war 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 wut 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 trang 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 blentrang bulicak 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 bulicak. Kembang seuneu buburicakan sewaktu dua pakarang seukeu diadu sababaraha kali. Wes malaikat palsu ngadadak ngiles. Apal-apal manehna aya digigireun payung Sarimit. Samuraina ngolebat ngarah kana cangkengna payung Sarimit. Seseukeut samurai ngaporelak ka tojo ku cahaya panon poe matak paur ka tempona. Orokaya utusan ti Laut Kidul eta lain jalma samanea. Awakna ngadadak naik ka luhur, suku kencana ngajejek kana pundukna si malaikat palsu. Hiuk cedak talonyong bro. Malaikat palsu labuh nang kuban tapi kawasna teu dirasa. Manehna gancang ngacenggelek urang, kolebat. Malaikat palsu teh maju narajang samuraina nyorocos dina gerakan malaikat nurih gunung. Payung Sarimit rikat ngalempaskeun awakna ka tukang dina wangunan jurus ombak ngagulung parahu, pedangna diangkat ke arah luhur. Wutrang! Samurai ditakis ku pedang, heat! Suku payung Sarimit mata ngajejak kana beteungna malaikat palsu. Anu awakna keur ngalayang di saluhureun awakna payung Sarimit. Eueuh deui waktu pikeun nakis, malaikat palsu ngagerakkeun leungeun kencana pikeun neungeul dadana payung Sarimit. Atuh teu bisa disingkahan deui. Hiuk du jedak. Suku katuhu payung Sarimit ngahanca nanggal kana beuteung malaikat palsu. Bareng jeung eta oge peureub kenca malaikat palsu ngageduk pisan kana dadana payung Sarimit. Lug payung Sarimit teh labuh nanggarak bangkang tongna tarik ngabentur kana taneuh. Sedangkan si malaikat palsu labuhna ka hareup nyuksruk nang kuban kana taneuh gari. Dina kayan kitu, hiji bayangan beureum datang ngolebat kolebat cileug ngadadak geus nangtung di tengah-tengah pakalangan. Kabeh nu aya di dinya ngaranjuk reuas neuteup ka arah jalma nu anyar datang. Si horeng datang teh saurang awewe tengah tubuh. Samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hep. Ulah maka dituluykeun ieu. Jana-jana heula ieu tah awuk ibi calan awuk deui kamari mah libur heula da naon teh lebaran Idul Adha. Oboran Idul Adha nya. Oboran kurban. Dede saleur daging siga namanya warareg nyara rate ieu. Dede. Iya. Ayeuna mah ngidar deui we sapertos biasanya ibi nyanak awuk tah anu
hanet keneh anu amis raos kareut matak dedeyeun tah ieu ku krawu oge hanet keneh gurih raos nikmat kira ieu jarajan heula pamirsa. Aki sareng Ibi sapara kanca di dieu nya bade ngahaturkeun wilujeng boboran Idul Adha, wilujeng boboran kurbannya kasadayana. Mugi atuh sadayana anu kurban ditampi nya ku Allah Ta'ala oge janten kasayan kasadayana. Oge Ibi sapara kanca sareng si Aki nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan boh anu disaja tanapi anu teu kahaja nya tukang hareureuy di dieu mah. Panginten sakitu heula pamirsa dongengna Ibina ieu bade ngaladangan heula ieu bade jarajan saurna. Wahara pamiarsana. Kunaon jalna bisa biti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanja Galunggung. Dina lakon Ratu Candana Sutra bagian anu ke-10. Sagurang teuneun heula dihaneulem sieum gesan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang gesan alaeut. Urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa anu parantos satia manco. Satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Mugi wae sasorangan urang tiasa janten pangeurah-eurahnya nggoni ngamule seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep najir, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya Ki Sunda, salam kasadayana para mancowor di mana bae ayana. Mugi tetep waluya, tetep rahayu sadayana. Amin. Pamirsa panginten sakitu heula nu kapihaturnya hakina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.